Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Syukur ka Gusti Allah, kumucapkeun alhamdulillahi rabbil. Syukur kana naon mal kaitung sagala rupa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Murek coba ngitung nikmati Allah moal kaitung. Terutama nikmat dibere rukun agama nu balener, mudah-mudahan kabeh mapimilih. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Naon cenah? Iman, Islam, ihsan. Sebab eta teh rukun agama. Rukun mamun hiji terjadi beragamana. Iman diurus ku ilmu tauhid, Islam diurus ku ilmu fikih, ihsan diurus ku ilmu tasawuf. Makana urang di Al-Azhar, urang Cikaum Barat, urang Subang menerkeun eta rukun anu tilu supaya urang kabeh jadi jalma anu bener beragama. Dinten ieu acarana dina raraga naon? Dina raraga peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Urang jadikeun heula ieu tempat majelis doa. Hiji mugia Covid sing grasirna ti alam dunia. Khusus urang Cikaum Barat sing sarehat sadaya. Al-Fatihah. Kedua urang doakeun mugia para stakeholder, pemangku jabatan ti presiden tepi ka RT nu milu ngurus ya Covid corona kabeh dicurahkeun pikiran jeung tanagana keur serius menangani ieu virus. Jangan bermain-main, tong dibawa kana urusan politik ngurus penyakit teh. Doakeun ku kabeh sing araradil pamarentahna. Nucan adil sing adil, lamun didoakeun teu adil we sing areureun nu dikersakeun kumaha carana ku Allah. Al-Fatihah. Mukatilu non we nu dipimaksad kudu hadir wengi dinten ieu. Maksad saya mugia ku Allah diqabul. Nu kagungan panyawat sing dararamang. Anu kagungan hutang sing kabalayan. 2 kali lipat saya tertarikna nyebut amin. Anu can kagungan putra sing enggal kagungan putra kalawan soleh. The jomblo wars, para jomblo nu can boga pamajikan, can boga salaki, mugia sing gancang boga jodoh nu soleh atawa solehat.
doakeun sim kuringnya mudah-mudahan sing sehat wal afiat. Al-Fatihah. Lebar ai jalma ngariung kieu teh mun teu ngadoa teh palurah sabab urang teu apal ijabah doa Allah dibikeun ka saha poe ieu matak mun pengariung urang ngadoa babarengan bisa jadi nu keur diijabahna ceuicih jadi urang milu ka ceuicih diijabah doana bisa jadi penting ieu detik ieu doa diijabah teh doana ceunah maka ade nu hadir ieu termasuk kuring milu ka ceunah diijabah doana atau bisa jadi palurah nu doana keur diijabah detik ieu maka begitu babarengan maca Fatihah ngadoa ka Allah maka urang milu kana waktu ijabahna doa palurah makana urang Cikaum Barat lamun aya doa babarengan ulah sok ditaringalkeun kitu nya kudu ngahariji kudu babarengan ngadoana mugi silih muatkeun doa urang ka Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak ari Nabi diutus teh keur nyampurnakeun akhlak lain keur naon keur nyampurnakeun akhlak jadi lamun hayang nyaho saha umat Nabi nu pangalusna tingali we akhlakna lamun akhlak urang Cikaum Barat nu pangalusna teh palurah berarti nu pang umat Nabi teh lurah lamun pang alus nate Kang Omon akhlak nate berarti umat Nabi nu kacida dijamin bahwa eta dipikat cinta ku Nabi teh nyaeta Kang Omon jadi teningali jabatan mana we jelema nu pang alusna akhlakna ta eta berarti ciri jalma cinta ka Nabi jeung nuturkeun Nabi dan Quran ge qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah bejakeun ku anjeun Muhammad lamun bener amarane cinta ka Allah maka tuturkan kami saha Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi Nabi diasongan cai madu diasongan cai susu diasongan cai berbagai cai diasongkeun nu deui ku Nabi dipilih naon eta Isra Mi'raj pan diasongan cai Nabi teh Nabi diasongkeun cai dititamili cai naon nu dipilih ku Nabi uing ge nurutan Nabi jadi ya cai tuh susu we da susu mah boro-boro diinum dicepeng ge haneup si panas sih lain ada teh panas otak teh kan teh balai gue susu iya lain susu maneh Bismillahirrahmanirrahim tuh nginum heula saragot mabi mangaleutna ge tara ngalaklak 2 regot 3 regot hayang kene meunangan sargot alhamdulillah eta mah bari iklat sekalian we kita tadi can minum-minum gitu jadi lamun kitu lamun urang Cikaum hayang diasupkeun umat Nabi kumaha carana berakhlak we geus kitulah gancangan da ngajina teu meunang lila-lila da keur kieu mah matak palurah tadi singkat sambutanana padat berisi supel kenyal sambutanana Pak Junda ketua panitia ngomongkeun duit tadi ya duit nu dipake acara ayeuna teh duit Isra Mi'raj ngan kusab diunur da keur Covid kacida pisan nerkabna pandemina ayeuna jadina masih tetap menjaga protokol kesehatan uing oge sarua make masker make hand sanitizer mata kampura mun sasalamana bieu teu diantelkeun lain sombong urang taat ka aturan agama jeung nagara kayak kudu ditaati aturanana nu bener mah nyaaheun ka rakyatna tentunya jeung alus ibu-ibu di masker teh supaya tara ngomongkeun batur pan maneh malah mun
untuk pakai masker mah pada teh ngarumpi pada teh arisan oge. Arisan masa kedeung ngan ukur saha nu meunang ger ngocoblak ngomongkeun baturna makan 12 kilo mun di materan mah. Ibu-ibu belah ditu tuh belah ditu nu ayeuna keur di darieu. Mata manfaatkeun hikmahna make masker teh di masker tabiwir tong loba teuing ngomongkeun batur. Awewe di masker sokot hikmahna eta beungeutna nu geulis tong gumelis. Ayo make lipen saketip. Lipstick diwedak hareupeun salke bau hangru dat ditdut goreng adat pedit ranudut samutut gede hitut lamun reka Purwodadi mane dan dindun alus dangdanan mun sagala diwedak wedakna ge 5 mili hareupeun salke bau hangru baham ngomong paeh jeung cubluk da teu gosok gigi 5 poe da kitu. Pertanyaan anak kurang gancangan abdi matos berakhlak dapat jujur alhamdulillah abdi masuk tanyakeun ka urang Cikaum Barat aya kitu jalma anu teu ngeunaheun ku abdi mah da sopan ka jelema ge kasaluhureun abdi mah rengku kasahanapeun sopan kasasamata pasea berakhlak da abdi mah pajujun eta karek akhlak ka jelema yuk urang sampurnakeun poe ieu urang diajar urang jadi umat nabi nu berakhlak secara holistik ngarti teu maiji holistik ulah loba gayanya urang make bahasa ngarti urang subang tah jadi anu menyeluruh berakhlakna baik akhlak ka Allah akhlak kana diri akhlak ka pada jelema termasuk akhlak ka lingkungan alam sekitar mata urang bagi opat hiji urang Cikaum urang diajar berakhlak nu kahiji allazi khalaqaka kana nyiptakeun anjeun ka Allah Subhanahu wa taala ari akhlak ka Allah naon pajujun buktina hiji akidah urang Cikaum Barat kudu lempeng aya kitu nu akidahna bengkok balatak nah abad balatak ari ngomong asyhadu alla ilaha tapi masih kene percaya ka dukun ari ngaku asyhadu alla ilaha nekatkeun teu aya pangeran angin au tapi teu boga duit oge meuli siga anu jelema rek paeh ayeuna guling gasaan loba kasieun tapi ka kuring mananya memang ari duit teh nu ngahirupkeun maneh kitu asyhadu alla ilaha illallah syahadat nekatkeun yen teu aya pangeran angin Allah lamun geus nekatkeun kitu berarti sagala rupa ge nu Allah kesaning Allah sanu mere rezeki nu mere umur nu nyabut umur nu mere keberkahan nu mere nafas yang memberikan udara nu mere alat nyeupna nu nyieun irungna saha sing tarik nu nyieun paru-paruna sagala rupa ge nah masih kene sieun ku tatangga nu ngomongkeun masih kene geuleuh ka babaturan anu sok ngarumpi antepkeun be da teu diriskeun ku si eta ieu sing rek nanya asyhadu alla ilaha sieun ku Allah sieun ku bangsa nah di adanan subuh teu harudah airona gogorokan nyebutkeun bangsa ting korejat asyhadu alla ilaha berarti ngagantukeun hirup ngan ka Gusti teu meunang nyimpen naon-naon dina hate kecuali eueuhkeun kabeh dina hate kecuali Allah la ilaha begitu nyebutkeun la ilaha illallah maka nafikan semua ilah-ilah yang ada illallah kecuali Allah saja teu na hate tong nyimpen naon na hate kecuali Allah duit kabangkeun tong sok diteuneun na hate lieur imah tah seragam teuneun mena lomari
Eta seragamna geus lalunas acan eta. Tiung, setrika, teuneun na lomari, beas, teuneun di goa. Goa tempat beas. Naon deui? Emas teuneun na kotak, teuneun na box, na lomari. Kunci. Tong diteunana hate. Sabab emas diteunana hate dipake dina leungeun oge ditutupan dana hatena diteunana emas inget teh kana emas we. Keur ngaji ge hayang nemongkeun emas dikitukeun pan kokodna ge. Heeh, berkikian teh. Paragal, aduh paragal. Mit ka pasar teu pira milih jengkol. Oh, kokot make emas kabeh. Ka tukang jengkol dekot ka kilo. Seberapa emas mah? Jengkol seberapa kilo man? Jengkol? Jengkol seberapa kilo man? Jengkol. Teu antol kokotna kada jengkol mah kikianna da nemungkeun emas. Tukang jengkol sebeleun beureun sombong amat. Untung tukang jengkolna leuwih beunghar, nyengir tukang jengkol. 50.000 sakilo cece. Pergi seberapa kilo? Nabet nyengir tukang jengkol pan huntuna tidak emas kabeh. Sok sia maneh karek leungeun tukang emas mah huntuna kabeh, tukang jengkol mah tina emas. Asyhadu an la ilaha temenang deui lamun syahadat kitu eta syahadat anjeun bosyar anjeun munjina geus kudu lempeng ka Allah. Temenang deui anjeun aya nyebut syahadat nekatkeun yen Allah Tuhan kita semua, tetapi kadang-kadang nusok dijadikan pangeran lain Allah. Teboga duit siga anu ngahirupan teh duit mah alat kahirupan lain anu ngahirupkeun. Makana ibu anu geus nekatkeun diri bahwa tiada Tuhan selain Allah tidak akan buruk sangka pada Allah, bakal lempeng akidahna. Kalaupun ini keluar ti imah bapak-bapak lain rek neangan rezeki tapi rek ngajemput rezeki. Sabab rezeki mah teu kudu di teangan, nyahoeun alamat urang. Mun urang teh nyaho alamat di mana rezeki, rezeki mah nyahoeun di mana alamat urang. Kitu cek saya Sya'rawi mah matak teu kudu riweuh. Atuh mun kitu mah pacuna cicing we eceun mah nyusut leho ke kumaha Allah. Eta mah siapa ngababukeun deui Allah tisa nyusut leho. Tugas urang mah ikhtiar. Naon cenah? Lempangkeun dua dampal suku, lengkahkeun dua dampal suku, ayunkeun dua dampal leungeun, suhun embun-embun, gandong tonggong, gitak-gitak bujur entong. Maksudna lempang gitu, noyon, keur neangan naon, keur neangan rezeki, keur ngajemput rezeki. Rezeki kulak cangembang jawabna geus aya ti Allah. Kitu diibaratkeun ku Allah na Quran saperti manuk anu init mawa telih anu kosong, init panen ikhtiar hiber ngajemput rezekina balik mawa telih anu pinuh. Makana urang teu kudu loba ting humadear hirup teh ari batur meni beunghar lurah jaba pangsunan polisi pasti menang gaji kumisna beuki baplang jaba ayeuna jadi lurah ari aing meni teh semplek dincak semplak tangi tani tinggal daki dagang tinggal hutang iraha atuh Gusti ari batur jiga aing sia komo usum pandemi kieu mah loba anu kitu palurah jelema teh ngaromongna teh Gusti meni katurung katutuh ieu teh Gusti tani ku tani nah hasil murah geuning ieu hadirup keneh geuning ieu sia sarari keneh lalintuh keneh jalangir keneh berarti barumah keneh urang Cikaum ripuh padaratan ayeuna geuning-geuning pinuh ieu nu ngaji ya Allah make bajuna ge buricak burinong oh yang hejo beureum nu koneng oh Golkar aya PDI aya PKB
KB aya PKS aya bajuna ieu mah rupa-rupa geuning dia mah hari rupayana kumpul KB di dieu kitu nya anu hejo koneng nu beureum anu warna-warni waduh berarti sarehat. Nah ngomong teh masih kena kufur awas bisi ngaganggu ka tauhidan ulah aya nu ngagantungkeun diri ka Sati Allah Allahus Samad hanya Allah tempat bergantung segalanya segala sesuatu. Tugas orang di dunia ikhtiar yang maksimal berdasarkan kemampuan kita masing-masing. I'malu ala makanatikum di mana wae maneh cicing pek maneh gerami gawe naon wae kemampuan maneh tani nu bener dagang nu bener ngantor si kecrek fasayarallahu a'malakum nanti yang akan melihat pekerjaanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa dan raga ngek harta juga teh jiwa dan raga harta benda untuk apa? Hanya untuk mencari kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ce batak menjelma syahadat geus bener salaki kan nyeri teh kudu curhat ka tatangga da nulungan paling mau puas ya teh salaki abdi mah janung alah ka urang mana ka urang Pagaden ka sabeleunya bari nanti mah puas ya cari kasacerina ka Allah na sajadah sabab urang geus nekadkeun diri taya pangeran nu rek dipenta pitulung kurang nu mere kahadean mere segala rupa demikian ku Allah ka urang iwati Allah teh laguna menangkum menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu apal siap tukang lajo itu siar ibu air pandemi tak arapa lagu eta ku menangis lain harapan TV jebleh malahin harapan TV nah sajadah amparkeun sajadah kalau di jalan yang benar selamatkanlah kalau di jalan yang salah jadi kan diharapan Allah curhatlah sabab urang akidahna kudu dilempeng akhlak Allah nu kayak teh asyhadu an la ilaha illallah eta hiji naon deui lamun geus akidah lempeng ibadah akhlak ka Allah teh Allahu akbar keur masak pareman kompor wudu salat pameng kumaha lamun keur masak paeh can salat Allahu akbar kerapat palura di desa ketuk heula palus skor salat heula kabeh ayo pingpin ku palura punten ku palura pingpin ku MUI naon sababna pameng rapat pajujun sakedap deui mungkin 12:30 kumaha lamun jam 12 lebih 5 menit maot ayo sok serek nanya aing ka urang dia salatna dur cong dur weh dur cong dur bedug ngong adzan cong salat apa cong dur cong salat lohor beres asar beres salat dur bedug asar di jam 3 kurang 15 salatna lohorna siga kikitir PBB nah karek kamari mayar pajak cenah ayeuna geus datang deui kikitir da sia mah mayarna Desember ditagih ku lurah di bulan Januari Februari geus datang kikitir Maret geus kikitir bayar Desembernya atuh Maret teh geus datang deui asa karek kamari salat lohorna hampir asar salat asarna hampir maghrib mending panjang umur mun teu panjang umur maneh maot geus asup waktu salat can salat maka maot maneh keur aya dina ngajalankeun dosa gede sabab can ngalaksanakeun salat akhlak ka Gusti hiji akidah sing lempeng dua ibadah nu bener komo zaman kiwari mah ajengan mengaku nabi balatak
engkau malaikat ngaku malaikat gak aya tuh. Ngaku nabi mati bahula aya Musadek ngaku nabi, aya Lia Edan ngaku malaikat Jibril, nya malaikat palangan. Aya Tukimin ngaku nabi, nya nabi ngaranna Tukimin. Sallallahu ala Tukimin aya kitu. Kesebelet gas hiji eta akhlak Allah bener kana masjid naon ieu Al Barokah kudu pilu ciri urang dieu geus bener akhlak Allah malah aya masjid kosong. Alhamdulillah ieu masjid bejana pinuhnya hari Jumaah teh nya pinuh mun hari Jumaah pinuh subuh ngawadul sia dosa 2 kali ya. Sabaraha urang subuhna tiluan aki-aki rek malodar ya. Karunya teuing ki bae surga keraki amin. Kan antep kan ge mah geuingkeun budak ngora ki. Heueuh jang jujur nyeta kitu aduh ampun. Di Cikauma kita adan teh lohor aki we salat teh asar aki maghrib ngan tiluan paling ge jeung si adang jeung si tongkos isanya kitu subuh mah komo aki deui nu adan aki nu komat aki nu imam aki nu amin aki. Nah kumaha atuh carana nyajang jujun supaya masjid pinuh ceuk kuing teh jam sabaraha ada kiadana subuh jam 4 salah atuh teh moal pinuh jam 4 mah malolor wae meh pinuh mah cengki adana jam 8 jam 8 non ari jang jujur isuk-isuk nu gelo sugat sok cobaan pinuh geura kumaha mun aki disebut nu gelo balikeun ku aki kieu ge cakakak seringong si aki adan jam 8 da bener pinuh atuh ti lurah tepi ka RT RW datang kabeh babinsa babin kamtibmas datang kabeh satpol PP datang nyararekan ka si aki bisa teh gelo naon adan jam 8 jiga nu gelo si aki bari-bari nu gelo aing apa syariah aing tadi adan subuh sia waktu datang ari aing adan jam 8 sia ting torojo rek naon sia ka dieu dasar garelo sia eraeun tak ku si aki. Insyaallah lurah mudah-mudahan di Cikaum mimpin aya subuh berjamaah contohan ku palurah jeung aparat kulingkeun masjid gerakkeun pamarentah kudu ngagerakeun oge babarengan jeung para ulama supaya masjid makmur bener. Pamarentah ngaji mah paneresep ulah si gaya pejabat belegug pengajianna telah mun dionang we wungkul tara daek ngaji hiji waktu eta pejabat ngaresmikeun pasantren tahfidz Al-Qur'an dengan gayanya eta pejabat nanya sudah berapa juz hafal Qurannya? Sudah 30 juz Pak, kata alhamdulillah cek budak teh. Tingkatkan lagi. Geus apal 30 juz tingkatkan lagi. Emang Quran 100 juz lagu? Tak kitu mata kula pejabat kudu derek ngaji, ame teu torek hatena. Lamun daek ngadenge himbauan para kiai para ulama mah gitu. Mun belegugna teng dikukut nah aya kitu pajujut ayeuna pejabat belegug loba ayeuna malin aya pejabat teu bisa nyontek pidato pangieunkeun pas pidato teh dibaca heula kita akan meresmikan pabrik tekstil ecil ajudan teh pakai es Pak dan pabrik es bodoh dikukut. Insyaallah doakeun para pejabat nu darek ngaji insyaallah nu bakal ngarobah Indonesia. Mun pejabatna geus mung deukeut jeung ulama, geus mung ngaji, geus norek, summum bukmun umyun fahum la yarjaun. Maka torek, maka lolong, manyaho aspirasi rakyat nu aya ngan kepentingan dirina. Listrik neon-neon tai kuda di kadutan. Jalma leutik ngajerit teu naon-naon asa beuteung kula ngagenutan.
Loba nu kitu loba nu kitu loba. Nauzubillahi min dzalik. Jeta akhlak ka Allah naon cenah akidah jeung ibadah. Berarti kaum beres ki dieu lempengkeun deui akidahna. Benerkeun deui ibadahna. Nu pokok salat heula sing balalana salatna. Awal waktu berjamaah lalaki awewe di imah. Awewe di im lalaki berjamaah gitu. Kita lalakina ulah jadi awewe salatnya di imah. Sebelum salat di imah berarti awewe. Lamun sok salat di imah di mukena. Bapak nu salat di imah ngacung aya make mukena atau make sarung. Sabab nu sok salat di imah mah awewe salat di mukena di sarung. Di mukena jadi mun salaki maneh salat di imah berarti awe kudu make muken boga mukena dua. Hiji bikin kesaki maneh nu salat di imah. Komo masjid hareupeun imah mah. Ya imah ieu masjid teu nol acat ngerakeun. Make speaker kaluhur, make speaker teh ieu. Adana tarik. Kadenge. Kode itu kadenge. Lamun anu deukeut teu kadenge berarti to pemenang torek mah. Jadi imah ieu, imah itu teu ka masjid menang asal torek. Lamun teu torek doraka teu sampurna ibadah maneh salat maneh anu salatna kudu di masjid. Saha ta nu eta teh nu ngadenge suara azan tapi teu datang ka masjid maka eta jalma salatna dipertanyakan kasampurnaanana. Ka masjid komo aya mah alasan nu jauh oge kadenge ngomong kudu ka masjid 2 kilo Pak kadenge keneh suara azan kadenge datang nu lolong ge ku Nabi ditanya abdi malolong ya Rasul kadenge suara azan di masjid long ka kuping satungtung suara azan kadenge di masjid ka imam maneh salat di masjid ka nu lolong mana nu lalolong di dieu nu lolong mana barenta kabeh ka masjid kecuali teu kadenge sababna hadis nage kullu man sami'an nida sawae jama anu ngadenge suara azan berarti keur nu teu kadenge meunang ngan lamun make mik teu kadenge berarti to jadi kajama torek teu nanaon. So disebut torek mah mung kabeh mung. Matak lamun ngelingan jama torek toel. Salaki maneh mun ngadenge azan sholatu khairum minan naum cicing wae toel. Gitu ke salaki maneh teh kitu kebalik ti dieu mah kelohor. Sia naon kituan? Sia naon eta si kamu torek wae? Oh, Bapak ngadenge? Ngadenge. Ada kadenge da cicing wae atuh kitu. Ka masjid si kanu torek wae kitu. Oh sok cek kitu ka salaki. Mimiti ayeuna kitu nya. Weh, serius aing mah. Nya mimiti ayeuna kitu nya. Insyaallah kitu. Ngabok. Kalau aing ngomong di kitu kadang kan bae diabok ku salaki tara salat mah. Ulah sieun diamak toel bae terus ke dakwah. Dakwah teh lain bagian pajujun mungkul. Di bagian MUI mungkul kabeh kudu dakwah. Dai. Ieu lalaki dai awewe da'iyah gitu. Dai qori muballigh. Itu lalaki anta awewe anti, gitu. Lalaki kunta awewe mata kewe kunti lalaki kunti mah di mana ke awewe otos banal selagi abdi mah pajujun kumaha ke bom kumaneh bom kunaon ancam atuh bom ibu nya teu nyaho masjid moal sok mun teu ka masjid wae ngerakeun mama di hareupeun Allah jaga akhlak bapa di hareupeun Allah lain nyontoan ka mamacing ka barudak tuh ajak budak lalaki ka masjid keun budak awe macing mama di dieu berjamaahna cik ka masjid tuh sok ngerakeun pun mun coba pokona mun bapa tara ka masjid
moal dibere deui ku mama moal dibere deui ku mama pokoknya syaratna kudu ka masjid ka dibere deui lamun dikitu muringkat ka bulu punukna yang bulu kanyutna muringkat sieun pasti teu dibere teh laki mah jangar pan saminggu halangan oke heuh pengalaman tadi keur pajujun cumuun pasti saged dah make sarung mereka masjid begitu muka patok bret hujan tong eureun lawana payung ayo poek batre ceret hujanna gede mau salin leueun kita inu al barokah kalamun kitu mah bener teh lima lain atuh mah reka masjidna ge hujan bari nage bapana hujan mah di imah we sarwa wae atuh dah ai mana teh pangeus mana teh pamajikan setan salaki teh keur mah hoream dicarek atuh balik kanan gerak ge kue diuk ayo ka di Intel Indosiar ku menangis apa yang cepret parem alas ya parem mah dieu lama sing deukeut aya naon dia sing deukeut aya naon mau hujan angin dadar gelap coba poek listrik tiba tiris tama tiris nitip curug kana bujal asupkeun curugna teh kana bujal pamajikanna napan poek teh katempo cek pamajikanna da ieu mah lain bujal bapana tong cekcok ieu lain curug jadi salah masuk lain curug kana bujal tapi cingir kana liang irung lah ututna kana teu balai goe sama da kumaha kunaon ningali jam bayang teh kudu bogana ieu teh sok pipileun wae di dinya mah uing ningali jam maneh riweuh ieu jam bawa ti Bandung lain menang injem kumaha uing kudu bogana ieu terus kan kunaon dia ngamak ningali jam tinggoro kunaon sieun eureun teh goreng sangka tong sok goreng sangka dikukut wae mana mah goreng sangka teh ningali jam rek eureun nyeri tatangannya imah nyeri sirah bawa nyegiknya si eta tanggal beli mobil nyeri huntu maju dagang muriang tanggal beli mobil mana numpak ambulan ribul hidup teh teraskeun mangga hiji ka Allah karek hiji ge geus 36 menit ngebahas hiji ge nu kadua geus akhlak ka Allah bener akidah lempeng ibadah bener nu kadua berakhlak ta anda kepada siapa allati waladatka umat Nabi Muhammad nu sok memperingati maulid Nabi beres muludan paieu geus teu meunang deui aya jama nu goreng patut akhlakna ka indung bapa aya nu goreng akhlak ka indung bapa sok aya ari kapalurah mangut kapacamat hormat ka bupati kuat ka bumati waduh ari ka indung nyentak ka bapanya ngehor aya nu kitu aya teu pajujun abdi mah ka kolot mantara abdi mah kami toha abdi mah karek goreng sok aya biasa nu goreng kami toha biasana ayeuna awewe rata-rata nu sok goreng kami toha mah biasana awewe arung tuh ulamanya udah TKB rata-rata ini nyebut nage mun rata-rata berarti TKB namun ibu teka asup kanu rata-rata berarti ibu asupna kanu renyul-renyul Allah menempatkan orang tua nomor 2 derajatnya setelah Allah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a Allah gitu. Wabil walidaini ihsana.
hiji kudu ibadah ka Allah tong musyrik tadi. Nu kadua wabil walidaini ihsana ka indung bapak kudu alus. Ku bapak mun indung bapana goreng kudu alus. Indung bapak mah goreng ka abdina maneh mah kudu alus ka indung bapak. Beda agama apa? Kristen itu mah abdi kan muslim kudu alus. Memaksa kabeh ge tuluy pina agama nuturkeun bapak jeung ibu tolak. Pangajakna mah pina agamana ngan kalakuan mah kudu alus kurang teh boro-boro nu papada muslim papada mukmin beda agama ge kakolot mah kudu wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tuh kakapir ge kanu beda agama pangajak nama tolak tapi gaul mah kudu alus. Kuring sok nyarita ya indung bapak mah anakna 8 kaurus kabeh. Nah ya anak 8 ngurus indung bapak 2 teu kaurus. Ayo siap mikir. Aya nu anakna 8 aya. Kan ieu. Anak ka 8 teh bungsu. Tak mun teu pati jangkung beakeun ci susu. Susu sesat. Da indung baheula mah pan disusuan budak 8 ge kabeh beda jeung nu ayeuna pan marumul nyusuan budak. Susukeunna ge kana sapi jalma ayeuna mah pan. Oh, tingali ayeuna pan budak teh disusuan ku sapi. Emang eta kaleng-kaleng susu naon? Ya, mata kalakuan ge teres ka sapi nate. Hese solehna dan susuan aku sapi. Aing ngalagu di posyandu jiga nu aku anak sehat tubuhku karena ibuku rajinan. Semasa aku bayi aku diberi makanan bergizi dan imunisasi wadul. Loba aroe marumul nyusuan budak. Dahar ge baheula mah susu dibikeun, dahar dibeuweung, baheula mah ka budak teh heuh. Ayeuna mah da ibuina ge saremu ngabeuweung ge da naon cenah mun dibeuweung teh naon? Geuleuh sakitu padahal ngabeuweung teh geuleuh. Justru ningkatkeun imunitas tubuh anak. Sabab cidu indung mah beda jeung cidu uing. Mun cidu uing bahaya dibahan di dahar ku anak maneh. Indung ka anakna mah wah bahaya ubar. Tidak gon sirana menyenul diletak kempes. Baheula budak melekan teu ku cidu bari. Cager. Digeledak sirana gesek make buk indungna cager. Sok tanyakeun ka dokter, pasti protes dokter anak kuring ge dokter 2. Pasti protes gak ada dalam teori ilmu kedokteran. Kan mana teu kudu kabeh aya di teori. Nah atuh bener teh. Aya masuk akal budak digeledak digesek ku buk indungna cager. Cing pangnengankeun ka dokter rumpang jagona salam dunya hese. Mata kolot baheula mah nunjuk kieu unggul ge ka budak nurut. Cicing ma hoyong jajan gaduh atos mana rongkot budak baheula mah keur lompatan cicing nurut sekali ngomong ge badanya budak ayeuna di blender daharna ge badanya ku blender ti orok keneh ge daharna palurah tinggali budak ayeuna mun baong muih di ruang tamu cicing muter we ngadu pakelar bro pupus cicing isin ku tamu muih we menurut teh anak blender menurut teh bakal ku blender cokot ku sia blender takolkeun kana uluna eureun heuh pajujur masih kan heureuy nganyi teh heureuy sikan heureuy tapi menang tafakur nya ngawapan budak ramona diantolkeun da teu make senok baheula mah nya diletakan ramo indung teh matak indung teh curugna diturut ramona diletakan ku anakna ge dipake ngahuapan kasih sayang tanpa batas tidak ada batasan ayeuna mah geus blender make senok
Baham budak jeung leung inung dihalangan ku senok. Nu paling parah inuna gawe di pabrik, pandina loba pabrik aya mah. Inuna gawe di pabrik, bapana gawe, inuna gawe, budakna sibuk ku pembantu. Mata krek teu bener kumaha akhlakna wajar we atuh da kabeh ka garis depan, garis belakang ditinggalkan. Nu kununa jadi tauladan al ummu madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama buat anaknya. Ternyata terjadi sakola keur budak, bahkan kadang-kadang boga ge ina cicing ge di mapan molor wae inuna. Budak ka PAUD dianterkeun ku ninina, pan eta mah tungtungna teh nini jeung incu sakelas. Sia keprok da rumah sia. La ilaha illallah. Dah. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Inung bapak mana? Jadi kade ka inung bapak teh sing aralus kuring sok nyarita, minang nyarita kuring teh disebut doktor dan memang doktor dosen mubalik terkenal cek nu terkenal cek nu kekarnal nu terkenal mah henteu dihargaan bieu ge diabring-abring kita nyimpang heula cek uing nu pokok heula ngaji heula kayak nyimpang mah geus ngaji ya canakeun cenah beas boro-boro beas rek bawa tangkal buah ge meunang tara menta uing mah lamun dibere boro-boro asongkeun diasupkeun kana bagasi mobil ge meunang ari mere mah menta mah moal terserah eta mah mau diasupkeun bae di bawah teh diasupkeun mah moal gitu lain mah matahan aing mah bieu kita mampir cek we embung ngaji heula cek teh ngaji geus ngaji mampir ieu cenah aya canakeun beas kitu ngomongna teh da biasa subang pan ieu mah subang karang mah beas gitu biasana pan di batur sagala eta teh sajabat di beas teh pan jeung sagala rupana di batur mah biasa. Hah? Ngeunah teu maneh dahar beas kudu dikumaha dahar sang unggul ngeunah teu kudu jeung naon jadi berarti kudu sagala rup aing ngeunah 4 sehat kalima bentet heureuy pajudan teu pajudan mah geus bieu ngonangan nyanyakeun buah oge langsung mangga buah naon teh si mana lagi teh mana lagi tah mah di mana-mana aya mana lagi mah mun eueuh mana lagi di teh mah teu abi mah teu beuki buah asem mah buah amis tak bu tapi awas anu tadi lamun nyarita kolot ka anak balikan deui kolot hiji ngurus anak 8 ka urus anak nu 8 ngurus kolot 2 teu ka urus aing mah lieur teu ka ngarti loba anu kitu bahkan aya sabagian zaman nu justru ningali kolotna geus pikun era boga duit manehna ngarasa pejabat di ka panti jompokeun kolotna aing nyarita poe ieu bisi aya di Cikau manu kitu patut pandorakana budak nu ngasupkeun kolotna ka panti jompo pasti nu teu ngeunah uing ngomong kieu ya anu rumah sabah loba apa di kota anu gitu kenapa mesti durhaka saya di panti jompo juga nitipin doang kan saya yang bayar panti jomponya kan saya juga tetap membiayai edengekeun ku gebir sia baheula urang diwapan ku indung ayeuna indung geus teu bisa walakaya wapan ku urang inung urang bala keur ngawapan pek modal sia teh keur orok teh modal
geuleuh teh inung teu kedahar ditinggalkeun heula sanguna misangan heula anakna bener teh ayeuna bagian maneh atuh misangan inung baheula maneh digaganong ku bapa di dieu usumna hiburan baheula wayang kan disuhun dong punten pun anak hoyong ninggal pun anak pungu bapana nu hayang budak dijieun alesan dipungu teh diakon diganong ayeuna kolot geus teu bisa leumpang akon ku maneh bapa palai ameng ka Subang yu urang gandong akon ku maneh naik kana mobil tina mobil akon deui ku maneh tanya palai tuang di mana diukeun huapan ku maneh kitu atuh budak berakhlak umat Nabi mah lain pati jompo tanya coba ibu-ibu yang di pati jompo tanya kakek-kakek di pati jompo sakit jadi hatinya sakit cuman orang tua tidak pernah memperlihatkan rasa sakitnya rek nyeri kumake ku anak kolot mah tetep ngaduakeun anakna bener tuh aya dongeng di Jepang mah baheula sok aya mun kolot teh sok dipikeun ka gunung ieu carita ieu leuwih maca dina internet eta mah hiji waktu aya budak ngakon inungna rek dipikeun da geus kolot ka gunung eta inungna keur diakon tiap aya tatangkalan dipiteskeun aya tatangkalan dipiteskeun aya tatangkalan beunang bangsa naon ranting naon dipiteskeun tapi we kalau gunung sok kitu hutan belantara gonggong sima gonggong cek urang Subang begitu mah hampura cenah abdinya ada geus tradisi mah kudu dipikeun da geus kolot mah teh di dieu abdi hampura kumaha cek induna keun bae jik maneh balik ngan bisi kasasar tadi emak mites-miteskeun ranting di jalan maneh tuturkeun we eta meh teu kasasar ngarumpuyuk eta budakna ceurik dibawa deui inungna dibawa balik tuh cacak-cacak erek dipikeun masih kene diinget kene kumaha sieun anakna kasasar tetep nyeun ciri meh anakna balik teu kalangsu teu sasar aya teh kolot nu ngadoakeun paeh ka budakna aya Allah kolot baheula kering budakna panas bahasana teh ya Allah pun biang Allahumma fillah warhamna wa'afana pun biang almarhumah kitu doana teh teu ka dokter teu boga duit ngarenos bawang beureum balurkeun kana awak bari pok nyarita ya Allah alikeun panyaut pun anak abdi wios abdi anu udur asal pun anak damang kitu kolot maka anak coba balikeun inungna si anu gering geus gila geringna kumaha doa budak ka kolot ya Allah damangkeun pun biang alus tuh mimiti mah upami moal didamangkeun deui engal we canak sok saya jawab aya nu ngadoa kitu sok aya doa kitu di dia di poe ieu haram saya doa geus dikeluarkeun deui upami moal didamangkeun engal we canak ame tak diengal-engal lain sieun manfaatkeun eta teh ngabakti maneh ka indung bapa di hareupeun Allah meunang ganjaran da sok sanajan moal katedunan moal kabalas jasa kolot hitung-hitung lahan amal maneh di hareupeun Allah lain engal we canak budak borosot lahir tina kandungan suka dicarekan sia teh gara-gara sia apa sia nyandung da aing urang teh ngandung sia kitu henteu borosot budak ditimang-timang we degeung deng deng anak king di ayun ambing ularung singcu pangijeng peting bapak hidup cicing di pangumbaraan nyarizki buburu jadi TKI budak teh dinung-inung da salakina di Taiwan budak lahir ditimbang
betul ini zaman bayi nu karek lahir ka bumi emak bapak suka hati ningali anjeun suci Cikacek Cimenak Cidono anak raja padahal bapakna tukang macul tukang macul teh kitu bener anak raja raja tukang macul budakna hideung anger we dalang seput lama anu helang anu mensang put lama cihelang cimensang padahal mah geuneuk ayo urang benerkeun eta we lamun ludakna ayeuna malah dageus puguh Nabi mat contoh tauladan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun turutan ku urang kumaha Nabi ngajarkeun sikap kakolot teh kudu kumaha ngamuliakeun kolot teh hadis geus aya Quran geus genre geus migawe encan ka indung wani keneh popolotot ka bapa wani keneh sesentak boga imah gede kolot diteuneun di tukang deket WC kamar tamu meni istimewa dihareup di alusan utama mana sia tamu jeung bapa maneh kamar bapa maneh dihareup nu alus WC-na nu alus kamarna nu alus ngalakeun tamu buat datang buah henteu tamu kolot dihareup nu pangalusna kamarna kitu atuh nok sia teh entin ih Pak Jujun abdi mah kapun bapa mah kapun biang bageun sampai kami toha sarua eueuh beda mitoha jeung kolot ya nu samazhab nu kamazhab teh kudu ngaku cicing meme Jujun nikah jeung pun bojo boga wudu anteu jeung calon mitoha awewe batal teu wuduna memeh nikah jeung pun bojo alias can kawin kuring boga wudu terus anteu jeung calon mitoha awewe batal teu wuduna lamun Jujun geus nikah jeung pun bojo berarti geus jadi pamajikan uing mitoha awewe antel jeung kuing batal teu wuduna nah sababna tadi mah teu batal kersan jadi mitoha nah ayeuna mah geus jadi mitoha teu batal nah sababna tah bener cek si abah dia sabab jadi inung beda inung jeung mitoha matan kosong beda-bedakeun mitoha jeung kolot sorangan belegung sia Pak Jujun begitu ngomong teh paduli teuing aing mah kasar ke makhluk kasar ieu aing nu mesti jujur makhluk halus mah anu datang enak ka dieu kadang-kadang sok aya coba di dieu punten ulang aku Pak kemir kada katingali ku aing lalaki nu soakan ku pamajikan mah katingali sok aya lalaki nu kanyutan hayang nyaho contoh lalaki eueuh kanyutan tempo ka panggung lalaki eueuh kanyutan tinggal di panggung Assalamualaikum Waalaikumsalam pasti buka teh inungna emak aya naon mak ka dieu pertanyaan macam apa yang begitu coba astagfirullah inung datang aya naon mak nya ka dieu oh pak da tatangga inung lagi kalang kulit imah justru kumaha rontok mak lingih hapunten abdi tos sami ngonten ngalayan mak kitu atuh ieu mah aya naon mak ka dieu ai hitung dikitu kan asa kampura teh kasinggung kolot mah pok nyarita nyata mah teh jan daerah nama era tapi jeung sadeui atuh daripada kata tangga mah teh teu boga minyak sakecel-kecel acan teu boga sangu saremeh-remeh acan teu boga beasa beunyeur-beunyeur acan mah teh rek nginyeu meh ngeclong ka hideung keur bekal hirup mal gede mah teh ngeclok we 50.000 mah ke mah rek bade jahanna kasih nyai ilit ka dapur nepungan saha nepungan pamajikanana keur ngagoreng kerupuk nyi aya emak masaha emak akang mitoha nyai heuh rek naon rek nyiem duit sabaraha 50.000
tinggali kabel ya tuh nyen nggak penting mereka tempo nih ayam emak masak makan rek naon pinjam duit seberapa 100.000 kumangken nagihna nyematak bebe jaket kanyai bere entong 100.000 tuh lah gede teuing nagihna hese ka kolot matengeuna bere 20.000 nya atuh ini ka kamar nyokot dompet keluarkan 20.000 mah ieu ngan aya sakieu teh lalaki eueuh kanyutan si anu kamu si anu aya sadarlah dirimu sadar pamajikan maya urutna euy kolot mau urutna euy semoga pamajikan kopet gitu papatahan lamun teu bener papatahan kopet wae ka kolot urang piceun ku sia dengan ganti balikan lalaki ayah bantuan atau bantuan balik lalaki ayah kanyutan. Assalamualaikum kumasalam emak ya Allah emak hapunten emak ya Allah lingi abdi samingon tengah layak mah punten nyata ujang matak maka dege mate teu boga minyak teu boga beal astagfirullah mah antos inyeum we mate saksen mah mau inyeum baca kana abdi hapunten teh ngerengat kalima teh benuk mah obat hapunten abdi antos sakedap lain ka dapur ka kamar kana dompet ngaliwat heula meja makan aya susuna aya tulisan kene hargana susu buker budakna ke nyusu kene susuna susu sapi teh membeakna saminggu sakaleng jadi sabulan 4 kaleng hargana sakaleng 300.000 kali 4 berarti 1.200.000 beki mikir Allahu Akbar aing mah 8 bulan dikandung 2 tahun disusuan teu benta bayaran ini mulai ka aing beki sumanget init kana dompet teh keluarkeun dompet pasti buka 4 juta dibawa kabeh ka hareup ke ruang tamu mah iya 4 juta gede-gede teuing ujang kumaha mamayana emak nah beut ngawa bayar buceng-buceng artos 4 juta nyawa abdi ku abdi dipastikan ku mami emak priyogi mah aya abdi di dunia percaya hartosna pamit aya ridho ti emak ta eta lalaki aya kanyutan ini rada katingali loba nu pias ya kudu diragap didinya mah istilah bahasa Sunda mah beunghar ku istilah kanyut didinya mah berarti kalalakianana eueuh teh boga wibawa gitu jadi kanyut na punuk teh jelema orangan kanyut na tarang jelema eraan hamur kanyut kawin wae egang kanyut burut kanyut ribuan kilo jalan yang kau tempuh lewati rintangan untuk aku anakmu gitu cek Iwan Sumang mah Iwan naon? Ai palas kawan bahasa Sundana ibuku sayang masih terus berjalan walau telapak kaki penuh darah penuh nada seperti udara kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas ibu rangkul ibu ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu bagai ku tertidur bagai masa sampai ku tertidur bagai masa
kecil dulu cek bahasa Sunda di ayun abing teteh lalu doa baluri sekujur tubuhku dengan apa membalas ibu jebleh ada tak jebleh tuh kan cari kain nggak tinggal itu kan balik di dia benerkan akhlak ulah cerik di dia wungkul balik kain mah goreng deui tos teu gaduh abdi mah pun biangna tos maot gancang ka kuburanana kirim doa tawasul tiap ada salat hadiahkeun tapi kitu Pak Jujun Fatihah abdi kanu maot tapi boro-boro budak kakolotna geus pugu waladun sholihun yad'ulah masing urang dia ngadoakeun ka ruhun urang dia tepi Fatihah anak tepi mana bukti tepi teu balik deui Fatihah anak eta ciri tepi lamun Fatihah anak teu balik teu betul tepi baralik deui tosok kirim Fatihah kan mau tosok baralik deui teh eta ciri tepi mana ngirim surat ke tepi ke alamat balik deui bener teh kontak teu balik deui tepi teh sing pancen keyakinan teh gitu mudah-mudahan sing jara di aralus ke kolor amin hayang maju dagang aya nu dagang di daya dagang aya nu dagang dengekeun tukang dagang tong datang ka mana meuni teh ka kolot nyungkruk minta doa me dagang na payu sia mah ka dukun datang kali hikmah datang ai inung diliwat lagu ka cida-cida hirup teh doa ibumu dikabulkan Tuhan torojo nganterkeun santri ka simkuring ka pesantren di Al Jauhari terus di mana-mana kecuali orang dia nu can aya orang Papua datang orang Makassar datang orang Batam datang Palembang Jambi kita absen ku aing urang Cikaung nu can aya mah mudah-mudahan geus beres ngaji uing ti DN ngaji ka ditu pondok pesantren Al Jauhari di Garut enak kuring di Garut jarang di Bandung selalu ngurus santri enak di ditu sok datang Pak Kiai nitipkeun pun anak di dieu mugi sing soleh cek kuring di dieu mas sarana moal aya doa nu langkung mujarab kecuali doa ibuna ka putrana yuk urang sasarengan safrekuensi sareng abdi pami budak di dia di pesantren jam 12 kirang 5 menit jam 5 menit satu acan waktu sholat 10 menit satu acan waktu sholat kadang-kadang setengah jam satu acan sholat terus saralik di masjid ibu rama naga kena sami di bumi gitu ulah kieu adi dia budak dikir unggal waktu sholat terus dikir inung bapak acan sholat keneh terus jam setengah 2 kuring sok gitu sebab yang paling mujarab bereskan banyak doa adalah doa orang tua untuk anaknya doa ibumu dikabulkan kata kade bahasa ka untuk kabudak apikan lah kabudak teh wis pada bodoh ieu mah bodoh so bodoh nak ieu mah budak teh Jujun anak dia mah bodoh palingan saya juara bertahan 3 tahun teu naik-naik di kelas 2 we da dibodoh-bodoh ku indungna tidak boleh ngomong yang jelek pada anak ya bu tinggali kapal tinggali ka dia tinggali euy tinggali tong tungkul oh nama setan teh nu HP setan teh ngarewos nempo HP tungkul we kana HP bebeutkeun heula ku sia HP na iker kaji teh ka dieu tingali ye rek bobo putra ibu nu alit sadayana nu ageng oge harewosan tos bobo teh bade bobo teh komo nu masih kene di parene mah sing soleh terus sing soleh gitu erek sare teh hipnotis ku bahasa nu alus sing soleh lain ngadongeng nu teu puguh Bapak Sio tadi teman-teman di kamari Bapak Sio mah beasek beak minyak jalan tahungkul pake ngagoreng teh Bapak Sio teh eling ke sia teh budak teh dicekok kudu kitu tong nyawa lu kitu budak mah usapan harewaskeun kana ceulina eta teh pendidikan sing soleh sing jadi kebanggaan mama sing jadi kebanggaan bapa sing soleh pek harewaskeun kana ceulina cium keningna doa ibumu
nyanyi kabeh atuh nyanyi. Ini kan ya doa ibumu mana lagu cek uing mana teh ya karoma lamun adik deroma dan kutukannya tuh mata kula gagabang ngomong nah siapa bedegong wae didoakeun wae ku sia ku hidupna ridho ilahi murka ilahi bila kau sayang pada kekasih pada ibumu ini kan ya nyawana aku menangis wae sebenarnya bila kau sayang lebih sayanglah pada bila kau patuh pada rajamu lebih patuhlah gitu laguna nu kitu atuh mah emang fata kana ceuli entah apa yang merasukimu sia karasukan ke dapur ayo kada kitu patutan tikotokan kenon oh tiktok sudah tikotok Bismillah geus jam saparapat teruskeun geus sabaraha jam Sajam 11 menit. Sajam 11 menit. Orang teruskan. Doakeun we uing sing sehat. Geus alus ka Allah akhlakna, geus alus ka inu bapa akhlakna tong poho. Hidup sadayana barudak sepuh ge pasti kagungan guru. Umat Nabi Muhammad anu katilu kudu alus akhlakna ka guru-guru allazi 'allamaka. Yang barokah ilmu, yang barokah pangarti, hormat ka guru. Bisa sholat di saha, ti nabi lain. Urang panggil jeung nabi henteu. Matak nabi dadawu al ulama warasatul anbiya. Urang teu panggil jeung nabi, tapi urang panggil jeung para ulama, para guru, para kiai, para masyayikh. Hormat maneh bisa satitik, bisa saalif, bisa sabah, sata. Kabeh oge sabab guru mata kade teu meunang ngaledek guru. Eno loba ustad kalapetong ngaremehkeun para ulama. Kita langsung saja pada Nabi ari sia bisa ngaji ti saha. Loba ustad kalapetong loba gaya dari Nabi ari eta guru urang ti saha ti Nabi, ari guruna ti saha ti Nabi, guruna ti saha ti Nabi, ti guruna bersama tapi kan Nabi. Matak perlu guru anu punya sanad. Gitu. Matak aya silsilah na thariqah mah kudu mu'tabarah. Sarua segala rupa ge matak hargai guru tuh. Mulai urut tilas guru abdi di SD palingan teberkah ilmunya ka guru kayak nyebut tilas boro-boro nusa kurun talaki paharep-harep nu badak kurun ke teu coba-coba we sombong pan Ibnu Malik ke ngahulang heula gara-gara ngarasa alfiah leuwih alus tibatan Ibnu Mu'ti matak alfiah 1002 bet dan 2 bet mah permintaan maaf Ibnu Malik ke Ibnu Mu'ti begitu bleng poho rek nulis tulisan di alfiah teh pernah poho heula tah begitu poho ngimpen iya cenah Ibnu Malik teh nu leuwih alus tibatan kami teh ngarumpuyuh langsung meminta hampura nyeun webet yang meminta maaf menganyanjung lagi Ibnu Mu'ti bahwa alfiah Ibnu Malik tidak akan lebih daripada Ibnu Mu'ti bahwa tetap saja sesuatu harus dihargai bahwa orang yang pertama membikin yang pertama itu lebih kuat daripada melanjutkan hari ini dihargaan geus teh matak ayeuna jelema geuning ka Pak Harto maruci deui lain kan baheula mah sia teh ngagogoreng ka Soeharto teh bener
Ini ayeuna mah mana cara bleh. Asa mending zaman Pak Harto mata akhlak teh bener kan cek aing ge. Ulah sok ngagogoreng batur, bisi di waktu ku sia dipuji. Asarek alus Pak Harto mundur teh lain. Geuning ayeuna asa ngeunah zaman Pak Harto. Teu baheula atuh teu berakhlak. Baheula mah ajengan eting gorowok gantung Soeharto. Eta. Baheula inget aing mah, ieu ti aing utara kikituan. Da aing mah hoream ngomongkeun Jokowi di dieu ge. Da eueuh Jokowina kenaon kan nyadikeun gerong. Kata aing mah ka kepala desa, we tadi ngomong dan nu ayeuna ge kepala desa. Bener teh? Lamun erek datang ke istana. Lain gogorokan di Subang. Nyeri-nyeri genggerong. Saya ingat ke Pak Harto tadi uing di jalan, ayah video Pak Harto lagi mengundurkan diri. Jebleh uing. Ceri, Gusti ya Allah. Mata kula osok ngerasa diri paling bersih. Kabatur teh tunjuk we si Jujun gelo, bae. Teu naon. Kan maneh leuwih gelo nu nunjukna. Bener, ngamak uing mah di gelo-gelo kurang dieu. Ibarat ibu kalwati mah papagi gelo, nu gelo teu tunjuk maneh gelo, maneh dan ibu mah ngamak teh kan gelo. Nah, beuteung ngamak. Heuh, sarua uing ge. Bapak uing mah seuri mun aya jelema Jujun mah ngaji teh nyanyi wae kaceung we. Da Allah nu nyaho mah. Niat uing nyanyi teh naon? Lamun uing hayang jadi penyanyi mah ngajedog di panggung ieu, ngajedog di Indosiar. Bener teh? Bener teh? Masing-masing jelema boga cara. Maneh ngajina serius muka kitab, uing ngaji serius di pasantren muka kitab. Di dia uing carana kieu masing-masing niatkeun kabeh rek naon rek dakwahkeun ajaran Allah dengan caranya masing-masing. Tong rasa diri paling bersih. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqo. Tong ngarasa diri paling bersih dan nu nyawa katakwaan mah Allah. Mata kula sok ngarasa hebat batan batur, ajengan kulon tong asal leuwih hebat batan ajengan girang, ajengan kidul tong asa hebat batan ajengan kaler. Kudu sarua, kudu guyub. Mama kulon nihi, mama wetan nihi, mama kidul nihi, mama kaler nihi, urang Cikaum Barat ihi. Ningali aja ngadega para saya aku mamu masyarakat. Nu bener kumaha? Mama kulon wetan tea, mama wetan kulon tea, mama kidul kaler tea, mama kaler kidul tea, kulon wetan kidul kaler, mama urang sarerea. Halus teh mun kitu. Halus teh mun kitu. Halus. Akhlak teh balik deui ka akhlak. Anak-anakku sayang, berakhlaklah kalian kepada guru-guru kalian. Insyaallah berkah ilmuna amin. Nu kaopat akhlak kasaha allazi haulaka ka lingkungan maling jelema wae. Geus puguh ka jelema mah kaseluhureun tong nanduk jeung sasama tong pasea, kasahana pentong codeka, kanu fakir kudu nyaah, welas asih, somea budi bersih, daek mere mawe. Nganyatakeun teh urang sareh, rasakeun awak urang sorangan, kacidang ngeurikna ati lamun aya dina kakurangan, mata ulah rek kajongjonan, ngeunah dewek henteulian, da fakir miskin ge lain kahayangna sorangan, estu kadaring pangeran. Kanu leutik lain dimimitian ku ilmu, mimitian ku kanyaah. Kanu leutik mah ulah dititah ngaji heula, ajak dahar heula. Geus diajak dahar tulus bere ilmu kitu cek guru uing mah. Ulah sok neangan sireum, lewakan sireum mah bisi ngegel. Teu we gula mah bakal namprong kana sireum. Bahkan aya gula wani pae, aya sireum wani pae di jero gula. Akhlak eta teh. Boro-boro ka jelema. Ieu mah da lain atuh ka jeung tatangga pasea. Jeung dulur teu akur. Nu tadi teh tatangga maju, maneh manyun. Tatangga meuli mobil, maneh nyeri huntu. Kan aya nu kitu. Ini kapangajian panon rupret kana kokot batur. Pedah batur make gelang anyar, ke cincin anyar balik ngaji lain sejuk, lain ngawangfaatkeun ilmu meunang ngaji, pek dicium kening salaki, pek diasongkeun daharna,
praktekeun ngaji dieu teh ieu mah lain tuh ningali si nani mah mas nani mah apa meni alus anyar deui gelang lagi ari aing mah ieu we mas kawin mah heula 4 gram sia teh rek ngaji rek ningali mas batur akhlak wahade lain yang sadar jeung jelema akhlak ka lingkungan tuh tingali tatangkalan aralus aya rambutan aya gedang aya buah kade tong diruksak alam teh ulah kabeh taneuh dijualan di Subang teh dijieun pabrik ngeluarkeun polusi amdalna teh ditaliti dampak lingkunganna analisis mengenai dampak lingkungan tungtungna we jadi kumaha taneuh beak leung boga pabrikna teh lamun urang Subang mah batur lubang jin ngaranna ge pan boga pabrikna teh tungtung seng liang kai teko seng lakian canpek da urang Cikaung Barat namanya ai dan pagawe nama urang Cikaung Barat aing nyaho Ana Oda Ipa Nining Titin Imas ai aing nyaho pada urang garawe nama eta ini subuh balik berang balik peting si pagi si malam gitu lain di pabriknya bener digaji UMR dipakai ngontrak dia pakai dahar beak betul batur beki beunghar urang beki miskin naudzubillahi min lingkungan diruksak taneuh diacak-acak polusi angin diruksak pada itu angin saking ngeunahna tuh tingali daun gedang mending ngeunah katebak angin daun rambutan angin anu sehat sabbahalillahi ma fis samawati wal ard tuh gedang kertas bi ka Allah angin kertas bi ka Allah dan daunan kertas bi kabeh nu di alam teh kertas bi ka Allah cai teh kertas bi tak kaliwat kana susukan tadi bere jalana alus tu lega keur ngeunah cai teh kaliwat kana susukan keleweng sok teh makanya nu palangan karek 2 poe ayo menet saya teh muter balir jabah hanyir meureun teh berakhlak jadi nyerita akhlak mah lengkap Pak mun bapak init ka sawah melak heula init ka leuweung melak heula memeh nuar teh padi mah init ka leuweung nuar beuki melak tara mata tingali baheula leuweung keur dijaga ku meong da aman leuweung teh hejo mempoh leuweung teh geledegan dan nu ngajagana meong diganti we meongna ditewakan kulitna dijieun sabuk asupkeun ka sirkus asupkeun ka kebun binatang di kanangan meongna teh ganti we nu ngajaga meong teh ku polisi hutan garunul geuning leuweung teh kan dijaga ku meong mah leuweung teh geledegan nah diganti ku jelema nu ngajagana make pistol nu ngajagana ge nah beut jadi gunul leuweung teh ayo sia mudah-mudahan nya kadenge ceramah aing ku kabeh naudzubillahi min dzalik eta teh akhlak krisis akhlak salah satu kehancuran abad modern sekarang ini salah satu adalah sentralnya adalah karena akhlak kita belum benar padahal Rasul turun sederhana saja kalimatnya innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak sesungguhnya tidak diutus aku ke dunia ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak karena Rasul nyontohan dimusuhan ku batur seri diciduhan seri nu nyiduhanana gering dilongok pangheulana tempat sholatna di aurang tai onta dibersihan aya bedewingihan masjid keun bae dibersihan akhlak wungkul kabeh pertanyaanana nu Qur'anna pinter nu kitabna lancar nu ceramahna pinter geus bisa berakhlak jika nabi encan tawa ka sapai aing pang nabi nah akhlakna jauh kene jeung akhlak nabi matak teu kudu tutunjuk kurang diajar we urang ya di kaum mainanya akidah lempengkeun ibadah benerkeun yuk siap ka kolot sing aralus siap ka guru sing hormat siap tak ka kuring ayeuna ngahargaan ka ajengan di dia mah kudu we ngahargaan
da anger anu pae mah engke nu diketrok teh nu sakarat anger we nu diketrok teh aja nu deukeut anu sakarat mah leuwih sok ayeuna aya nu sakarat katanya 20 menit ti ayeuna teh ti uing balik teh misalna ieu mah lain nu diketrok im aja nu deukeut anu nelpon Jujun udah ke Pak Jujun tuh saya kemana tos ditol oh ini Pak Jujun pun bapak nu sakarat emang gue pikirin anggar we nu diketrok mah ustad nu deukeut bener teh makanya jam 12 penting sakarat mah teh bapana teh ustad teh keur geus ditararannya maksudna jasna geus dibuka ih kata balik wae dah udang di Subang mah ditarajang terek sare kada teu balik wae. Assalamualaikum Pak Ustaz, punten aduh Pak Ustaz. Ngeganggu bobona, pun bapak sakarat batas doa. Make deui baju Ustaz ke pamajikanna ngegel curuh. Ayo mama kumaha? Atuh mama asup angin. Oke orang tulikeun subuh lah urang mah geus salat subuh. Tangga karunya pamajikan ditinggalkan pakai baju deui ini jam 12 penting nuturkeun nyusulan ka imah nu sakarat yang pate keur kieu dibantuan ku ustad teh dititah eling susuganan hari tama matak teh talkin teh kudu ti ayeuna ulah keur sakarat eta mah keur susuganan kan ngadongeng eta mah dionang di ka dieu pajang deui atuh bahasanana eta mah gitu tapi kahos tadi tungguan ku ustad nu deketnya ngamanian ku saha ustad nu deket ngaboehan ku Jujun lain ku ustad nu dek nyolatan nguburkeun ustad nu deket tapi kang tahlilna mangkaning 7 poe kadang 40 poe bener balik tahlil bere nol satu deket bere dus kayaknya hoy sida teh sangu bear teh asmu teas atuh rek teas ku mah diakeul da isuk-isuk ngariungna jam 4 sore ya batis naok dibelah dua ampun kene jaer pasti akeul tidak harta ateul tuh ustad teh ngimauan subuh teh ngosyo beda udah ngosyo pahamna baru kula ngahakan jaer ti sia kabina-bina teuing datang Pak Jujun dijemput datang ka dia disambut ieu mah lain guru urang dieu ayeuna ngaji balik kahargaan guru-guru maneh nu dareukeun doakeun para ustad para kiai sing saroleh sing para nyang yuswa sing berkah ilmu benarkeun akhlak ka guru-guru benarkeun akhlak ka lingkungan alam jaga sawah jaga kebon jaga susukan jaga cai jaga kabeh eta akhlak dipigawe jadi umat Nabi pilihan teh insyaallah mudah-mudahan saya singkatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitu nya memeh ditutup kuring di harewosan tadi ku protokol cenah aya gelar sorban tingkeurna naon lain keur uing kade gelar sorban naon ieu teh keur naon pembangunan renovasi masjid sok alus barokah duit teu anu nyebut teu boga padahal aya didoakeun ku aing duitna leungit barokah duit teu tak kitu atuh teh rek bae Pak Jujun da senyum oge sodako hayo kotak amal teh disenyuman we kotak amal senyum sodako begitu dibuka udah kain kosong we da senyum mungkul so kaluarkeun duitna bari sholawat rek eta sholawat urang doa akhir ulah ka nyingka can doa mah ulah ka nyingka cabut duit nu panggedena mah digentian lebih gede sabab matematikana hiji digentian 10 cek Allah teh man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha tak mun hayang digedeana gentianna gede deui ku Allah kaluarkeun nu gede so kaluarkeun bebarengan kaluarkeun yo contohan ti dieu ge hayang kaluarkeun contohan heula ti dieu aya dompetna aya
Ini nyontohan we nyontohan. Bismillahirrahmanirrahim. Nista maja ya cicing heula atuh maja utama nges PK utama sok ayo kabeh ayo bari salawat ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi. Punten dia kuring kuleungeun kenca leungeun katuna rada sing siremeun bieu ngalungkeun duit ku kenca sok ewe teh nu ngomong nya cak kuleungeun kenca leungeun lakanu sing siremeun ieu salawatullah asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru mithla husnik ma ra'aina qattu ya wajah sururi Allah ya Nabi. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghalli anta misbahus suduri Allah ya Nabi. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini Allah ya Nabi. Salam alaika ya Habib salam salawatullah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Allahumma salli wa sallim amin. Allahumma ya qadi al-hajat Allahumma ya kafi al-muhimmat Allahumma ya dafi' al-bariyat Allahumma ya rafi' al-darajat Allahumma ya syafi al-amrad Allahumma ya mujib al-da'awat Allahumma ya arhamar rahimin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al mamat innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahu fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu 'ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'ala Allah fa sayu'adun 'azima rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli birahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.